Sadinten tepat tepang batin ge ngarasa melang mana seueur pisan kahayang ngalan atuh neng datang rarai neng selalu kubayang senyum manis bikin senang suara merdu tak terhalang walaupun urang tepa anggang ngalangkung ka pondok putri geuning neng aya ningali rencang-rencang pada seri peda ningali gerogi cakep jendela neng menanti ngantosan ditaros di tadi mencoba beranikan diri sanajan ngeper iya hati rasa kangen terobati upami penak tamu hati binga pisan ayeuna abdi ngempel